Karena sirah. Action. Ya, jaipongan, Pak. Asik. Pampak. Naon eta mah lagu jaipong aing ngomong. Ieu naon ieu? Kosi, Pak. Oh. Rasik. Tarikan, Pak, tarikan. Aduh, rasik kok. Irungna tarikan dia. Kurang tarik ya. Sing tarikan detik. Meow. Meow. Oh, pindah kasih Asep. Geus ah. Nah, kasih Pak ieu naon ieu? Nah. Tapung we, Pak. Ah. Akibat konten, gak mau kotor. Aduh, dulu udah Wah, kunaon? dulu. Telepon tuh. Ayo bar. Karek di ubaran ku urang. Entah anu jari jetunya. Oh, siap. Da gua nya. Urang ubaran. Wah. Obat aya. Aya cing op. Cing urang ubaran ku awana peureum eta sok. Ada yang gua besaran urang. Ada. Kalau cari cing wae bantuan ka dia, Wak. Siapa kalau cari cing gawe teh? Langsung ieu bantuan gawe lain cari cing wae, Wak. Eta talian. Terbalik ya. Bantuan, Wak. Gimana lian anak? Lain kitu nalianana, Wak tuh. Cing balik kitu eta nalianana beja gerak ieu kan. Cing urang gerak. Ayeuna kieu keur leungeuna gerak. Gitu. Kieu keun. Lihat besi tah. Iya, Wak, tah. Aduh salah gitu. Itu nalian besi mah. Nah, lawan aing ieu goblok longon ieu. Hei, longon. Ameh pagar nalian. Longon. Ya bener gitu tah. Bener eta mah talian tanah. Aduh, ngeri. Anjing. Anjing. Ari wana naonan nih orang keur molor di dia teh. Ari mana naonan? Aing teh keur nggebung pare wa teh. Urang teh keur molor di dia teh. Wah, tunuh teu kuat. Lain dina tempatna eta mah aing keur nggebung pare saya ini ku bisa babuk duit. Siapa teh keur naon? Rek motong besi wah. Lain motong besi ieu nyen cincin ah. Ieu besina ieu. Ieu besina cah. Tah ieu contona mah kieu kieukeun. Bisa lah. Bisa eta? Bisa. Kada salahnya. Gua rek kaditu heula. Gampang lah beranyeun cincin kieu. Telas euy. Saya geus beres. Acan wa teu. Nah, lain kitu goblok. Digegel saya boleh ku eta. Salah kalakuan kita goblok dahsyat anu leuh. Tuh, di ditu. Teu balik bisa dahsyat pokon panongan boncan. Skehet aing. Aduh. Cil, aya geuning ya. Pangaleutikun kaca cil. 1000 wae teh keur barang gawe. Sok lah, nah ada terang poe atuh cil. Oh no, oh no, oh no, 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 no. Kumaha atuh dileutikeun ngadon dipeupeuskeun nya mah. Penyelitik teh dipandang tuh. Astagfirullahaladzim. Kebanat. Molor wae buru digawe ya mama tuh. Ya. Bawa. Gigi kan itu. Kanjang lompat pegawaian teh ngecedok gue.
Wow 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 wow. Wow 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 wow. Hihihi. Aduh, aduh, akang. Aduh, 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 do. Waka waka. Akang. Aduh, anjir, naon ieu? Aduh, kakek kumaha sia? Naon keur molor keur naon? Wah, rek mana mau bawa kloset kos Nugelo? Kos Nugelo mana? Nugelo mah aing bisa hayang modal kari kieu tah. Tah kieu. Goblok hati-hati teh. Maka molor. Weh, udah ngerjawe saya Asep. Maka molor aja udang teh. Bro nginjem duit ke Bandung Hari mana ngali ya? Udah Asep udang sare minta duit kayak teh. Dia orang ngimpi bro, jajan bakso can dibayar cing ke Bandung. Mana mah? Oh, bawa duit ke Bandung ya. Menang nginjem bayar salah tukang bakso karunya. Mang Asep beli bakso na hungkul. Pada dicolok nih. Bapak, beli colok ke si Mang Asep. Naon ente. Lain dicolok mana? Colok bakso. Kunaon Sep? Ini kelas pipi. Jeung ngagaralang kunaon eta? Iya nyium pamajikan wah dikepret Nyium pamajikan yang leuheung siapa duda boga pamajikan ti mana? Nyata apa nyium pamajikan uang? Si goblok si teh goblok pikiran pamajikan aing goblok. Nah, si teh ku aing. Hari. Nah, si teh goblok. Ah, sia. Dia mana Mang Asep net? Naon eta mah dan urang. Mang Asep ya mah. Ya Mang Asep deh ah.